Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi Jawa Barat, orang-orang Sunda, hayu, jungjung Siliwangi, ulah Silibawan, tapi Siliwangi, Sili Agung, Sili ulah, Sili Asih, sarang kepada jalma, sarang kepada orang Sunda. Oke, kasih masa diwati seluruh Indonesia, mudah-mudahan sehat. Oke, ini perlu jangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa anu menjalana kaum muslimin muslimatna, mudah-mudahan dina kaul dengan keyakinan jar Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal kasihna amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga urang haliangkeun deui aya orang Sunda kamarana karya cipta era bunga. Kacapi vet dia. Lain oke silih jungjung ngajeng pabadah manusia ngadon silih erekeun bari silih pikanewan lain amor silih jungjung lain sabab lambang Siliwangi silih jungjung jeung duluran gara-gara pop Sunda seni teh mancanegara gara-gara pop Sunda tapi ayah hanya karena berhalang kecarita tapi ayah hanya karena halang kecarita mana kemana budayana orang Sunda ari ngomong bahasa Sunda bari tinggi Jawa bari
Jawa Barat aweki waka Sundana ngaku orang Pasundan, ngaku orang Pasundan, tapi mana atuh buktina ngaku orang Pasundan, ngaku orang Pasundan, Siliwangi karena kita Siliwangi tapi gawe jeung buktina ngadon silih abulan ngaki eueuh jeung buktina eueuh pisan beberana mana atuh jeung buktina mana atuh jeung buktina opo ngaku Jawa Barat ciri khasna Siliwangi. Kemana orang Sunda teh kemana nah di mana nah kumaha nah kemana budayana aing ngaku orang Sunda eueuh jiwa Kasundana lain ngaku Siliwangi bari jeung kalah caci maki silih caci silih gorengkeun eueuh pisan bersatuna lain ampuna Sunda lamun boga sifat setan nah kamana urang Sunda kamarana di mana orang Sunda anjeun saha orang Sunda lain ukur di kotea lain ukur di sosoran bari eueuh Kasundana ampur silih junjun bari jeung silih rangkulan hijikeun jeung pembangunan sangkan jadi persatuan orang Sunda anjeun saha orang Sunda anjeun saha orang Sunda anjeun saha di mana anjeun asalna pupukun anjeun Sunda bapak anjeun orang Sunda ibu anjeun orang Sunda maha ari anjeun saha mana kamana orang Sunda teh kamana nah kemana hariring jeung hadeungna orang Sunda kamarana hayu urang memulai di seni budaya terhilap dukung terus channel LOS Saifuddin LOS Saifuddin kumargi supados budaya urang bisa berkembang deui mudah-mudahan bisa bersatu deui Jawa Barat. Salam Indonesia, salam entertain, salam Sunda Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.